Masya Allah. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf mukasyafah ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kade, dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, salapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep. Disebut indra ke-6. Padahal ada 7. Geus maca Quran teh aya 7 lapis rahasia. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong makna-makna Al-Qur'an seakan-akan ngomong seakan-akan ieu ka anu 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 baca kula sekian engke bakal anu baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta bu masya Allah karim taro malayarahun nazir eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge ngambe sakumaha nu teu kaambeun kudu sok ngararambe ya Allah ieulah qulubul asyiqin urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninya nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi deuk kumaha. Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere bere tah sekian persen wa ana qasim bere tah sekian persen wa ana qasim ya Karim urang lamun geus caritakeun kos kitu hayang amat cek urang teh kos kitu pek bae hayang mah berarti normal kan. Berarti iya ruh urang teh kembali ke keaslian urang hayang amat jeung resep amat mangga ulah aya kasusah kasih lempeng Allah hiji be tujuan teh Allah geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna diajak ka organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah dia teh ige masalah ieu teu beusi bermasalah ka aing mah diajak kawin deui geulis henteu tolol aya geulis henteu mandek geus di dinya henteu ieu henteu sadeu ka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh
lantaran deka Gusti tapatina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi dek ditapakeun celi abdi, dek ditapakeun irung abdi, dek ditapakeun sungut abdi, dek ditapakeun leungeun abdi, dek ditapakeun suku abdi, dek ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Sejatuh ku urang aya teh disejak mah moal bisa disejak gara-gara baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulubul asyiqina laha uyun. Hate jelema nu rindu ka Allah eta ternyata aya mataan. Mata hati, mata telinga, telinga hati, mata hidung, hidung hati, mata sungut, sungut hati, mata perasaan hati. 5 mata di hati. Lamun geus mantep ka Gusti Allah bakal diinkishaf. Mukasyafa ngaranna taro mala yarahun nazir, bakal dibere neuleuh naon nu ku batur teu kadeu. Dibere neuleuh rahasia-rahasia Allah. Di jero hate urang teh bakal aya 7 lapis rahasia. 7 lapis, 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis, 5 genep disebut indra ke-6 padahal 7. Geus maca Quran teh ayat 7 lapis rahasia. Di luar ganjaran 1 huruf 10 engke bakal aya rahasia-rahasia ngalapis tadina Al-Qur'an. Namun urang tadabur sakadar rahasia tadabur indah. Di luar eta saluhureun tadabur engke bakal aya energi seakan-akan urang teh didorong ku energi eta teu karasa geus tah. Di lapisan katilu urang teh geus pindah alam maca Quran biasa bae tapi teu karasa kok bisa 7 juz 8 juz sa Quran bisa cuma 1 jam atau 2 jam nu macana ge kaget. Aya rahasia eta. Di rahasia anu kaopat deui engke urang bakal kaget dibere ngaromong. Makna mana Al-Qur'an seakan-akan ngomong, seakan-akan. Ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu, ieu ka anu. Baca kula sekian engke bakal anu, baca kula sekian engke bakal rahasiana teh eta. Bu, Masya Allah karim. Taro malayarahun nazir. Eta keur carita neuleuh ngadenge sakumaha nu teu pernah kadenge. Ngadenge kana naon nu teu pernah kadenge kudu sok ngadarenge. Ngambe sakumaha nu teu kaambeueun kudu sok ngararambe. Ya Allah. Ieulah qulubul asyiqin. Urang ngadenge make celi ketika urang ngadenge suara bakal kanyahoan ku Allah naon nu kadenge ku urang deket Allah jeung urang. Urang ngadenge naon we Allah nyaho teu bisa menghindar di akhirat dengan denge urang sebab Allah uninga. Nu mantak Allah nyahoeun lantaran Allah teh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid yahulu bainal mar'i wa qalbi. Deuk kumaha? Berarti ieu denge urang denge Allah. Ketika urang lain ngomong berperasaan bahwa denge urang teh denge Allah, jalamun teu ku Allah didengekeun mah dibere ngadenge moal bisa ngadenge. Berarti kan fana denge urang. Ketika fana denge urang nu aya nu timbul denge Allah. Mun geus fana denge urang nu timbul denge Allah. Sakumaha Allah maha uninya urang bakal dibere kayahos sakumaha Allah deuk merena ka urang. Wallahu yu'ti. Allah anu maha memberi. Wa ana qasim cek Kangjeng Nabi kuring nu ngabagi melalui Kangjeng engke Allah bakal mere bere tah sekian persen wa ana qasim. Bere tah sekian persen wa ana qasim. Ya Karim. Urang lamun geus caritakeun kos kitu
hayang amat cek urang teu kos kitu pek bae. Hayang mah berarti normal kan. Berarti ieu ruh urang teh kembali ke keaslian urang. Hayang amat jeung resep amat. Mangga. Anu mantak henteu bisa kitu kumaha? Kabang baluhan ku karesep. Di bang baluhan urang teh ku karesep jeung kahayang. Nafsu ngaranna. Kangjeng bisa hiber teh. Abdun khayyarahullahu baina ayyutiyahu zahratad dunya wa ma indallah. Fakhtara ma indallah. Cek Gusti Allah Muhammad hayang dunya tuh gunung bakal jadi emas, hayang dunya sok bakal dikirim segala rupa bakal jadi harta benda. Sok dek dikumahakeun ge kumaha anjeun. Henteu Gusti sapira di dunya moal lila abdi saeutik nya teu terbersit hayang jeung resep kana dunya abdi resep teh ma indak. Hayang nu di Gusti bae jaga di akhirat. Tah lamun urang geus kos kitu kita milih Haji Pendi, iya hayang mobil apa hayang ma'indallah? Mobil heula. Cek Haji Pendi engke ma'indallah. Lain jalakan bodoh. Sapira mobil atuh capek, kudu dikumbah, kudu dibensinan, kudu diolian. Atuh banding ma'indallah. Jeh. Nah eta lamun urang hayang ma indallah ditawaran mobil ieu mah mobil BMW teu Gusti, Lexus teu Gusti, RR naon emang RR Rolls Royce teu Gusti abdi mah kapal udara teu Gusti teu bisa nyetirna hese abdi bagas abdi mah nu aya di Gusti bae bener dia bener Gusti teh aya ngabdi mah coba dikiriman aya nu mere ieu mah Jependi ieu teh aya geus janji ka Gusti Allah embung abdi mah kos kitu eta mobil naon eta Avanza Avanza mah teh hayang aya deui menang seminggu kijang eta kijang ajar kan baru duit hayang teu henteu geus janji ka Gusti bere Fortuner. Aduh, maji hayang. Ya tuh ai milik teh mah tenden tadi mulai tah. Mulai geus robah. Nah, encan Lexus karek Fortuner. Eta geus kabang baluhan moal bisa. Tapi lamun datang ka pasar, teu. Kijang, teu. Fortuner, teu. Lexus, teu. Babe, teu. Mulai urang Karawang anu bulit anu didoakeun waduh Gusti asal aya liangan bae ngeus acak-acakan henteu ya bagas pokona mah jahe henteu parawan henteu sagala rupa geus henteu hiji bae Allah sakumaha Nabi anjeun berangkat dihiberkeun ku aing cek Gusti Allah atuh maneh ge ku aing deuk dihiberkeun geus eueuh kaberat hiber hayang ka mana abdi mah hayang ka Banten bae deuk hiber apa Banten dideukeun nyanggakeun kumaha Gusti set Banten dideukeutkeun ngalengkah plek geus aya deui Masya Allah di Banten teh abdi mah hayang ka Cirebon mah cek Gusti Allah kun fayakun set Cirebon deket lengkah di Cirebon hayang ka mana maneh bejana Bali rame ai sialah naonan jeung hayang ka Bali sagala wah teu beres on teh abdi mah ka Bali gerek dakwah bule-bule supaya maca syahadat. Ah, bohong sih kan. Tak iyalah. Atuh babahari disebut dibere ilmu poy. Nah, ini kumaha coba. Ayo babahari. Ya Allah ngomong mah babahari. Coba ge, ieu nafsu urang, kahayang urang ulah ditotalkeun, disederhanakeun, disederhanakeun. Disederhanakeun bae mulai ngeunaheun ge disederhanakeun ulah ditotalkeun
encan wani total sederhana bege geus bakal nikmat ibadah. Nah, kuari orang fokuskeun. Sakubah orang fokus dek ka Mekah. Made dek ka mana? Ka Mekah. Unggal jelema ngomong dek ka Mekah, dek ka Mekah, dek ka Mekah. Daftarna geus tinggal berangkat doang. Tanda persiapan anak geus aya tas tinggal ngajingjing doang. Berarti bener dek ka Mekahna. Kuari mantak naon dek ka Allah. Fokuskeun sakumaha urang dek ka Mekah. Ulah aya kasus kasih lempeng. Allah. Hiji be tujuan teh Allah. Geus ke diajak ka partai teu beusi kaganggu ka Allahna. Diajak ka dari organisasi batur bisa ge aing macan puguh henteu. Diajak urang raramean moal beusi kaganggu aing ka Allah beusi salah. Gieu teh ige masalah ieu henteu beusi bermasalah ka aing mah. Diajak kawin deui geulis henteu. Tolol aya geulis henteu. Mandek geus di dinya. Henteu sadeka Allah bakal hampang dengan cara ngagali ilmu hakikat melalui guru mursyid berthariqah. Cara-cara tapakeun mata Gusti abdi deuk tapa diri abdi teh lantaran deka Gusti tapa tina nu ngahalangan ka Gusti. Mata abdi deuk ditapakeun ceuli abdi deuk ditapakeun irung abdi deuk ditapakeun sungut abdi deuk ditapakeun leungeun abdi deuk ditapakeun suku abdi deuk ditapakeun tina lungkah lengkah besi kaganggu ka Gusti. Seja atuh ku urang aya teh diseja moal bisa diseja geureuh. Baik sagala rupa nu bakal jadi awai ganjelan-ganjelan jeung gangguan-gangguan kurang dijauhkeun nu geus jelas 4 gangguan Imam Ghazali ngajelaskeun. Hiji makhluk, 2 dunia, nomor katilu nafsu, nomor kaopat setan. Nah dibenturan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah mulai ucutan tak 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 deuleu abdi deuleu Gusti da geuning abdi teh paeh nu sabenerna mah lamun teu dibere hirup ku Gusti atuh hirup abdi teh hirup Gusti. Abdi teh paeh moal bisa denge lamun teu dihirupan ku Gusti mah ieu abdi bisa hirup bisa denge teh lantaran aya hirup Gusti. Gusti teh maha hirup denge abdi denge Gusti. Abdi mah paeh aslina mah lamun teu bere hirup ku Gusti ieu irung abdi bisa ngambe sagala aroma-aroma lantaran aya hirup-hirup Gusti. Deuleu abdi denge abdi ambe Gusti sebab hirupna ge nu Gusti. Paehan awak urang heula sakumaha aslina. Lamun can dipaehan moal bisa mutu qobla anta mutu. Paehkeun heula ge raja aslina mah urang paeh. Sakumaha urang bakal paeh ketika roh urang diangkat. Maka memeh roh urang dikaluarkeun paehkeun heula ana kata kerenna. Panakeun heula ulah di aku ieu dedeleuan urang teh ulah dikaku ku urang nu Allah. Denge urang ulah di aku ieu teh denge Allah ambe urang ulah di aku ieu teh ambe Allah. Omong urang teh ulah di aku nu urang nu Allah. Kabeh nu Allah nu urang nama eueuh sebab ieu aya da denge deuleu jeung sagala rupa teh nu Allah geus diakukeun langsung ka Allah. Setiap anon samang-samangsa urang ngakukeun nu Allah urang fana. Ketika aya keneh nu diaku ku urang moal bisa hiber. Geus eueuh nu diaku kabeh ge nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah nu Allah. Ieu hate aya mataan bakal dibere neuleu naon nu teu pernah kadeuleu ku batur. Bakal aya ceelian kadenge naon nu teu pernah didengekeun ku batur. Bakal ngambe naon nu teu pernah kaambe ku batur. Bakal ngaroweco ngomong ilham. Ieu teh naon nu ku batur teu pernah kabaca. Bisa kabaca ku urang sebab aya ilham anu ngaromong lain make ceuli nu ieu gadengena ceuli ieu bi ajnihatin tatiru bi ghairi rishin bisa hiber make jangjang nu lain make bulu leuweuh buluan bisa hiber ka mana ila malakuti rabbil alamin ka alam malakut urang bisa
Sakuma digambarkeun eta buruk teh ku urang Turki baheula, digambarkeun model hewan anu sukuna opat, beungeutna beungeut awewe aya jangjangan, digambarkeun anak kudu di kaca. Malik Balkhi baheula ngagambar eta teh urang Turki. Baheula mah eta gambaran teh ulah dijatakeun bahwa burokos kitu kudu digambarkeun dibacakeun. Naon eta makna beungeut, naon eta makna jangjang, naon eta makna buntut, naon eta makna awakna. Nu mantak digambarkeun ngan putih, kemudian awe geulis, kemudian dina kaca. Eta teh kudu dijabarkeun. Kulantaran kabelah dieuna eueuh ahli hakikat anu ngajelaskeun gambar borok model kitu, atuh diharam-haramkeun. Masa borokos kitu, masa borokos kitu, eueuh masalah. Ahli syariat mah ngaharam-haramkeun eueuh masalah. Padahal lamun dijelaskeun buruk eta teh gambaran-gambaran kudu dijelaskeun wali hakikat. Henteu salah kan unggal imah aya. Kabelah dia nama digambarna lain di kaca, di kertas. Kabelah dia nama digambarna awewe nu geulis teh senyum. Teu mah urang Karawang atuh. Haram teh beunang. Aya khusus. Kudu dina kaca. Gambarna ge kudu putih, wajah wanita anu geulis, jangjang eta kudu dimaknaan. Jadi lamun teu dijabarkeun ku ahli hakikat mal bisa. Gambaran naon eta? Gambaran di alam itu. Gambaran di alam di itu kagge ditekeun ka buruk. Buruk teh cek bahasa urang, cek bahasa ahli hakikat tina barkun. Barkun teh ngagenyai kilat. Geus atuh ngagambarkeun kilat, eta teh digambarkeun barkun buruk. Kilat eta teh. Nu mantak lamun lain ahli hakikat nu ngajelaskeun moal kaharti eta teh sentianana pingping, sentianana bitis, buruk, sentianana buntut, sentianana kudu akur hitung-hitunganana jeung barkun. Nah, lantaran hese ngajelaskeun anak, lantaran nu ahli hakikat, ku ari mah ahli syariat ulah, teu salah ngaulahkeun geus sebab teu kaharti. Ketika engke aya nu kaharti, nu ngajelaskeun anak, engke ge ahli syariat mah eleh ieu, sakumaha tadi, balangkeun batu, tolol. Ahli syariat. Ngeri atuh dibalangkeun gitu. Tapi lamun ahli hakikat lah, Allah. Allah. Haji Pendi mah asal ditajung Allah. Wuih. Haji Pendi eta. Aya sanggup Allah. Allah. Kori sok Allah-Allahan bae. Masyaallah. Aya awewe ahli qiraat nya masuk Allah bae. Kakagana Noel Allah. Masyaallah. Jadi dibuka. Aju dipeluk. Allah. Hafizul Quran hafizul gitu. Begitu salakina meluk irfa naik bae. Tuh ahli qiraat bakos gitu. Biasa irfa sotak ya malaid irfa. Mari teruskeun bae. 17 tahun ke atas. Ya biajatin tatiru bi ghairi asin bisa hiber. Kanyawan bisa hiberna Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Hiberannya nama asa Jumat di Masjidil Haram nya nama engke di Arfa babarengan jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Asar poe Jumat aya di Madinah. Setiap Jumat sapopoena aya Kangjeng Nabi Khidir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Unggal Jumat mah terus-terusan Jumat di dinya asar Madinah. Jadi lamun urang Jumat di Mekah bareng jeung Kangjeng Nabi Khadir alaihissalam, bareng jeung Kangjeng Nabi Ilyas alaihissalam. Kangjeng anu ngajelaskeunna setiap Jumat aya Kangjeng Nabi Khadir. Yehe, badak ge sing hade urang Jumatan di Mekah, besi aya Kangjeng Nabi Khadir. Ke Kangjeng Nabi Khadir mau tasbih. Warna tasbihna beureum. Berem terlalu berem, semu berem. Eta asal engke asal aya nu mau tasbih berem geus peluk.
Ila Kangjeng Nabi hadir Jumat di Mekah, asar engke bakalna di Madinah kayak hari Arfah, salila Arfahnya di Arfah. Kitu bae. Engke nyana silih cukur, uga tahu Kangjeng Nabi hadir jeung Kangjeng Nabi Ilyas. Hartina kumaha hiberan terus bae ku warga lamun urang osok ngawiridkeun wiridan Kangjeng Nabi hadir. Nakalam tazal dan lain-lain sebagainya. Tah eta teh wiridan Kangjeng Nabi hadir. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu uldufina fi jam'ul kulliha waratina kamauhin. Terus baca lam tajal teh atuh moal dibacakeun Gusti direkam geus sian aju ngawirid eta aju sia maka panggih jeung hidir emang henteu emang aya cenah di lembur gua ada si hidir tah teu kudu wiridan hidir eta mah inna kalam ya karim. Nah eta wiridan paran mun kurang dibaca baik geus datang ka tahapan ikhlas bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Janji Kangjeng Nabi hadir sebab eta asma ti Gusti Allah. Ya Latifu ya Latifu ya Latifu udfina fi jami umurina kulliha wa raddina atau raddini kamu ifu dunya ya wa akhirati. Aja. Nah eta wiridan Kangjeng Nabi hadir janji saha jalma nu ngawirid eta kula bakal saha henteu na paling tidak mun ngawiridkeun eta endek sakarat mah kuring hadir eta lah keuntunganana masyaallah karim geus dibantu ku Kangjeng Nabi hadir kejar datang malaikat kan isinin Kangjeng Nabi hadir isin setan-setan sieun. Maka malaikat bakal pamit lah punten ya Nabi Allah hadir ieu teh tugas abdi mangga setan teu daraek setan karari sia aja setan goblok jasa setan teh waduh barang belah dituna aya di nu sakarat pending ngaran nah ini enggak pernah baca nih udah digoda dah tapi nyana kan pernah wau kan jeung ahli-ahli Allah. Nah timbul waduh jana ge ayaan sakiana teh panas awakna panas koreng susuk lah iyalah madak kurang lamun hayang gampang jeung nyoh de cara Habib Umar cara Habib Ali nu kukula dicaritakeun cara Habib Ahmad baheula teh aya kiai di Tangerang kemudian hayang gampang jeung Kangjeng Nabi hadir menta ka Habib Ahmad hayang-hayang teuing make tungguan tah. Lamun oyag-oyagan ta tangkal buah, tah eta berarti geus hadir. Jang maneh, tapi aya jang kula mah teu kudu kitu. Itu gua oyag geus berklek aya turu. Dan mantak bising ge peuting tangkal buah saha nu oyag-oyagan. Eta. Habib Lutfi ulah dikira Habib Lutfi lain lalagan ya Pak. Habib Lutfi hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir di hiji tempat pelukannya set beres kapanggih geus ke ngobrol tadi siapa tadi itu hadir Masya Allah nyana hayang kapanggih dia mantap kamari istrinya serta Zarah ka luar Batang saha coba luar Batang ulah bejang saha ulah di bejaan ieu sia teh bae nyaho henteu. Coba hayu teh bal jaman jaga nama Batang bae. Mah tiok mireung nya maka kos kitu. Jadi mah Jakarta ge dagang lauk baheula. Tuh, ngaharewos teh menang ngaharewos. Nah, bohong, teu percaya aing mah nyana nyaho. Nyana aya kapagi terus bae ugal balum sasa zarah hayang minta petunjuk tentang Jakarta. Masya Allah nyana begitu zarah pelukan set peluk kabeh kan ajar jelema biasa bae beres zarah nyana ngomong tadi waktu baru datang dan saya pelukan tahu nggak itu siapa itu hadir ya Allah lamun urang nyaho Kangjeng Nabi hadir kan urang sering ya nama sering geus bali bejakeun nu saja di mana-mana nama sering bae eta kan geus bisa jambung mantak lain lalagaan Habib Lutfi mah eta inget ke Habib Ahmad mun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi hadir selalu aya wiridanana tek diundang mun cerak undangan
atuh kos urang we ngundang si eta. Halo, ya. Oke, ya, pengkolan. Ya, sip. Langsung. Atuh geus pengkolan mana urang teh nyaho rahasianya atuh mah. Nah, iyalah seperti kos kitu. Harti dah kuat atuh hiberan wali Allah kulubun jakang Nabi hodiri ge nabi atuh makhluk Allah cuman kulubul asyikin laha uyunun tara ma la yarahu nazirin bi ajhatin tatiru bil ghairis luhur teh ingkangnya Nabi Khidir jeung kangjeng Nabi Ilyas mah ai eta Syekh Mansuruddin ari eta Syekh Abdul Karim ari eta Syekh Asnawi Caringin ari eta geus bugus Maulana Hasanuddin Syekh Syarif Hidayatullah ari eta Syekh Maulana Yusuf ari eta Syekh Ja'far Shadiq ari eta Pamijahan tuh kalau di Bejahan coba siapa Pamijahan ayo tuh poho kan nya nama kayak saja Pamijahan kayak saja oh caknya nah Syekh jadi itu tuh jadi pohon deh kayak sakar nah lamun kamantan mah nama tulok poho-poho nah iyalah ahli-ahli Allah nyata-nyata mah qulubul asyikin laha uyun lamun tadi jelema-jelema ahli Allah nu geus leupas tina dunia makhluk jeung nafsu jeung setan bisa halali berendek moal urang tanya diri urang endek moal ayo lepaskeun teh karesep dunia lepaskeun tah makhluk-makhluk lepaskeun tah nafsu lepaskeun tah setan-setan setan mah leupas sorangan engke asal urang geus eta bae setan teh leupas sorangan bakal isin setan kan teu wani lamun urang loba zikir bae setan teu wani di sisi bae kieu we dina ngaji jeung nyana teh ngadeuketan jelema saja nundutan ada setanan ada kos gitulah ikir carita qulubul asyikin laha uyun horenganan rahasiana ulah kabeung berat ku karesep berarti fana paeh teh ngaranna awak kurang aslina paehan memeh roh keluar bakal bisa hiber sebab berat sote ku karesep awak ketika awak geus paeh atuh hiber roh jeung teu paeh roh mah teh nundutan roh mah jeung teu sare anu sare mah mata ieu nundutan mah mata ieu roh teu pernah nundutan mata kangjeng Nabi mah lam yahtalim qatu toha mutlaqon abadan wa mataza abasran fi maza zamani minu dawa abu falam ahmama waqaat babatun abad dan selanjutnya lam yatalim qatuto teu pernah ngimpi ibit ciciren balik kangjeng Nabi mah tara dan lain-lain sebagainya jadi lamun urang masih kana nundutan aya nafsuan mun masih kana urang sare aya nafsuan ketika geus eueun nafsu atun roh mah teu pernah sare mantap ketika urang sare roh keluar teu betah cak roh teh teu betah ngalayan roh kapanggihlah jeung solihin kapanggihlah jeung aulia Allah kapanggihlah belah ditu jeung kangjeng Nabi sebab nyana keur sare sebab ieu sare teh kan dititah ati kulladzi haqqin haqqah geus kulantaran sare nyana teu betah keluar set kapanggihlah mantap kaji pendi osok aya dongeng waduh ngimpi di udag-udag anjing kana aduh, aju naik cek jalan teh ke tangkal kayu. Sieun saya anjing. Aju anjing geus eueuh turu na yang kieu wer kieu oreng ngompol. Osok asli kareta ngimpi kieu mah ngompol. Fahad toyar yakudu wallahu a'lam bissawab.